rasanya jadi jelema anu dahar sapoe sakali teh. Tapi walpoe ketangan mah. Ayo di mana? Napa jam siga beakeun baterai. Nempo kocoa siga buah korma. Aduh. Sabaranya. Batalkeun bae hugan puasa teh. Tapi batalkeun era ku budak SD. Ulin kapos we sugan nyamper barudak sugan aya. Sejak nyoreng sajarah katukang lemah cai padumukan urang nalika Lamun seug dilenyepan mangrupa-rupa kaendahan anu aya di alam dunya moal aya anu nandingan kaendahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jeung lamun misalkeun ayeuna urang salaku manusia teu bisa bersyukur asa kuteung teuing. Alam nu diciptakeun sakieu endahna. Ya Allah. Terus euy. Teuing peuri aing keur penting teu saur deui aing. Aing mah puasa ieu ah. Aing ngajakan si Beng ah, telepon ah. Aing mau si Beng, kuing telepon. Telepon we ah. Halo Beng. Halo Ple. Halo Beng. Aya naon panas-panas kieu nelpon? Antar ka Cinagara yuk. Ka Cinagara. Rek naon? Kurang leuleus teu kuat di jalan gempangna. Aing meuli es campur. Oh, es kelapa belah. Apanan keur puasa Lin? Teu puasa ieu, aing mah pentingna teu saur. Peuri penting leuleus euy. Aduh, ieu teh bulan puasa, Bro. Sok nyebut geura, kayak kumaha mah anu ningalieun. Eta mah gampang alasan mah kumangke we. Aing teu kuat leuleus. Nya terserah lah. Sekalian urang pamungkuskeun deh, jangke buka. Boa edan sia mah. Kayak kitu mah sarua jeung aing kunyuk. Geus nyamper atuh tadi yuk. A few moments later. Mayu meureun mah. Ngarokok. Itu
seger ting. Benekin. Oke, sengaja. Nuju naon ka resep teh? Ujung ada res kalapa. Kumasih nggak jawab teh mana nu bener itu? Nuju ngabuburit. Nggak jawab teh parugo. Nu hiji ada res kalapa, nu hiji ngabuburit. Sok jujur ke akang ayeuna mah. Lek, ka kompak atuh ari ngabohong teh. Ngabohong be kudu kompak siga be keur acara upacara bendera. Paname katingali bener nah sanajan ngabohong oge. Oh, jadi ini teh salah aku. Mana nyalahkeun urang teh? Kuple nu kasep. Cik saha anu ngajak batal ka urang? Maneh pan? Oh, jadi ini salah aku. Nah, mana make daek diajak ke urang. Urang mah teu pasal teh leuleus. Teu saur peutingna. Terus salah saha? Teuing ah. Ya jang, puasa teh hukumna wajib keun jalma anu tos dewasa seperti ujang. Sakumaha anu diterangkeun dina Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu supaya kamu sekalian bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Mohon Kang Ustad, kaduhung matarati heula geuning. Aya nu kaduhung ti heula jang, Non, Kang Ustad. nungtun munding edan terus bujur urang ditubruk kaduhung ti heula lain. Yeuh jang, urang teh kudu bagja bisa nepi kana bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan teh bulan anu pinuh keutamaan. Dina sagala amal ibadah urang dilipat gandakeun pahalana. Bahkan karek bunga we urang datang bulan Ramadan teh tos dijamin urang teh moal lebet neraka. A few moments later. Saperti dina hadis ieu, saha-saha jalma anu ngarasa bungah kana asupna bulan suci Ramadan, Gusti Allah ngaharamkeun ragana urang asup kana jero neraka. Hadis riwayat saha eta teh Kang Ustad? Apa teh urang ge poho deui. Coba tangan dina Google. Loba kuota lain. Nyata Pak Ustad seepeun kanggo nonton film pendek Sunda Kuningan di channel Kalaban TV. Oh, geuning aya oge urang Sunda nu sok nyieun film pondok. Barisan atuh nya. Aya tuh Kang Ustad. Ke subscribe-nya. Pemainna anu mirip Abdian. Nya kayak orang meuli HP nya. Saurna Kang Ustad teh Ustad zaman now. Lain, orang makan Ustadz zaman ol. Oh. Bang enak. Ayo di